nah iya langsung ka dieu tak kaleta ya Allah ya Rabb bilatung kaleta mau masalah ngan atuh pan abdi teu bisa nyebut Allah sakitu doang sakitu tah mangga bae tah Gusti kajeun cik Gusti Allah teu nyebut Allah ge aya hate keneh geus teu bisa nyebut Allah sebab bilatungna geus kaleta geus ku hate bae ka hate di bilatung nya ngomong ya Allah ya dosa bodoh kumaha Gusti bae itu bisa ya hati teh disalametkeun hati buat Gusti Allah. Poe teh ganjaran gede jasa. Nah, urang mah cuma puasa, poe tarwiyah dibere ganjaran sarua ganjaran Kanjeng Nabi Ayub. Asal bukana sasiripit bae. Ulah make rujak, ulah make kopi, teh manis ulah. Engke betas isa teh mah. Atuh kitu-kitu keneh teh. Biasa puasa orang biasa daya ganjaran pohara tarwiyah lamun puasa arba wa man shoma yauma arba ta'atahu Allahu thawaban mithla thawabi Isa alaihi salam saja lamun puasa dina poe arba bakal diberi ganjaran sakumaha ganjaran Kangjeng Nabi Isa alaihi kumaha emang Kangjeng Nabi Isa mah anti dunia ku anti-antina dunia teu boga sajengkal-jengkal acan Kanjeng Nabi Isa mah teu boga sajengkal-jengkal acan nya